Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadayana tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongengku Mang Lili Guntur. Hatur salam kanggo sadaya mitra dangu anu satya. Utamina anu parantos like, komen, sareng subscribe pamugi kasayan mitra dangu sadayana janten sodakoh turta kenging balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para mitra hanca anu katunda dina episode ke-14 teh nalika Usman nuju ngobrol sareng Mang Bohel. Abdi bade naros ka Mang Bohel. Walar anu jujurnya ari habis sareng Anwar kasep saha? Ceuk Usman togmo nanyakeun ka Mang Bohel. Manawi teh bade naroskeun naon si Sujang mah. Cek Mang mah duanana oge sami-sami ganteng, siligitik. Ngadenge jawaban Mang Bohel, Usman ngadon nyerengeh oge. Jeb obrolan duanana jarempe. Basa ka warung aya anu ngadon balanja. Nah, neme duwe kadinya hanca teh urang teraskeun. Demi harita kaayaan Anwar, samulangna nganterkeun Lilis ti sakola. Ditanya ku si Abah, "Ti mana cenah?" Pajarkeun teh tara ti sasahari, teu langsung balik ka imah. Ku Anwar dijawab yen manehna geus nepungan Pak RT. Geus ngobrol sakedeung jeung si Abah, tuluy Anwar asup ka kamar. Top kana laptop, mimiti barang gawe, nyusun tulisan pakait jeung tugasna anu keur digarap ku manehna harita. Nyaeta dalam rangka nalungtik sajarah asal usul ngaran lembur. Keur jongjon ngetik kana HP-na aya WA asup. Waktu dibaca sing horeng WA ti Imas ngabejakeun, engke cenah hayang dijemput jeung Lilis. Sakalian Imas rek ulin ka imah Lilis. Aya obrolkeun penting ka Anwar. Kitu cenah eusi WA-na teh. Atuh bada salat lohor kencling Anwar ngajemput Lilis ka sakola. Ngabonceng duaan Lilis jeung Imas. Sadatangna ka imah langsung Lilis asup ka kamarna. Dituturkeun ku Imas. Geus teu asa-asa pedah jeung babaturan anu geus kacidadalitna. Lilis ucu-ucu pakaian, baju seragam sekolah diganti ku pakaian biasa, paranti nyantai, sapopoe. Sedengkeun Imas sarua, milu disalin sing horeng manehna geus ngahaja, bekel salin. Basa ngobrol jeung Anwar ditepas, Imas ngajak ulin ka Anwar ngadatangan hiji tempat wisata. Saya iya Anwar tempatna. Ceuk Imas. Oh, paingan atuh Imas teh menitos persiapan kitu. Maka salin sagala. Si horeng bade ngajakan ameng. Digitukeun ku Anwar, Imas nyerengeh bari aluman-alimen. Kumaha pami Anwarna teu siap? Ih Anwar meuni kitu. Teh gawe mun teu siap teh manya diajakan ameng kudu geulis alim. Harita Anwar ngareret ka Lilis. Nya sok we Anwar, sakantenan hunting atuh. Ceuk Lilis. Antukna Anwar nyetujuan kana pangajak Imas. Sanggeus siap-siap sapuratina, maka naon anu sakirana bakal diperlukeun, kencring bae Anwar jeung Imas arindit boncengan. Lumayan jauh oge tempat anu dituju teh. Nyaeta hiji destinasi wisata anyar anu keur viral di medsos, dina media sosial.
Motor anu ditumpahkan ku Anwar jeung Imas ngadius ngetan ngaliwatan sababaraha tikungan tajam anu matak ringgis tampolana. Imas teh meuni nangkod-nangkod we leungeunna ti peperket nangkep kana cangkeng Anwar. Dina kayaan kitu Anwar nyarita jero hatena, mun jeung Lilis boncengan kieu teh nikmat temenan cangkeng ditangkep ti peperket ku nu geulis. Ari anu keur jadi pikiran Anwar nyaeta Lilis. Ari teh manehna keur asruk-asrukan di kebon. Ku si Abah Lilis teh dititah neangan daun sadagori keur ubar. Rada hese oge neangan daun sadagori teh. Tapi Lilis teu waka putus asa. Tekadna kuat sapanjang can hasil mah rek tuluy neangan. Sabab mun nepi ka teu hasil karunya ka si Abah. Butuheun pisan keur ubar. Lilis terus asuk-asukan di nubala. Sirahna tungku kana tincakeun sawatara panona fokus kanu keur diteangan. Saeutik oge teu kabireungeun mun harita di hareupeun Lilis aya jirim keur ngabedega. Awakna jangkung begang. Buukna awut-awutan teu kaurus, pakeanana kumel. Mireungeuh kitu Lilis ngaranjug reuwas kacida. Refleks mundur salengkah ka tukang. Eta jelema nanya ka Lilis bahasana lemes pisan tapi sorana kurang bentes. Ngadenge kitu kareuwas Lilis mimiti leungit. Waktu ngadenge omongan eta jelema lemes kacida. Tadina mah Lilis teh sieun sok inggis manehna teh jelema teu waras. Nuju milawi naon neng? Pokna. Iya nuju milarian sadagori. Tembak Lilis. Oh, tangka sadagori mah diditu geura. Nanging rada tebih. Di palih mana, Mang? Itu geura pabih kidul, hayu geura pami kesama. Sareng Mang ulang ngadamel. Nyarita kituna teh eta lalaki bari indit miheulaan. Ku Lilis dituturkeun. Di palih mana, Mang? Ceuk Lilis bari ngiclik tukangeun eta lalaki tengah tubuh. Pipieun saung Mang, seueur geura neng. Tembana. Lir anu kawaskeuna ku hipnotis. Lilis tuluy ngiclik nuturkeun eta lalaki. Barang nepi ka tempat anu tadi disebutkeun ku eta lalaki, sajongjongan Lilis ngeureunkeun lengkahna. Panona ningalian kana hiji bangunan imah bilik anu nenggang jauh ka tatangga. Persis we kayaan si Abah, imahna nenggang ti tatangga. Bedana imah anu ieu mah leuwih pas mun disebut saung. Ari imah si Abah mah nya oge imah tradisional. Kaayaanana alus jeung kaurus. Fasilitasna cukup lengkap. Aya toilet, najan masakna sok ku hawu, tapi lain hartina teu boga kompor. Iya bumi Mang. Lilis nanya. Nuhun Neng. Iyo panganyekan Mang. Kenging abdi ningalan kalebet. Mangga bae. Nanging awon Neng kayaanana. Lilis teu nyarita, sup manehna asup ka jero. Sanggeus aya di jero tuluy rurat reret ningalian sabudeureun eta tempat. Kabireungeuh ku Lilis di juru aya kasur butut. Dupi itu kasur paranti kulem saha? Ceuk Lilis. Kun anak Neng anu istri. Oh, Mang teh kagungan murang kali istri. Ayeuna nuju ka marana? Nuju angkat Neng sareng ibuna. Ngindow Neng ngindow. Naon ngindow teh Mang? Lilis teu ngarti. Eta ngindow teh milarian longsokan Neng. Oh, geus kitu Lilis kaluar rek nuruskeun pamaksudanana nyaeta neangan daun sadagori. Waktosna seep. Para mitra tepang urang kesengker kudu rasi. Insya Allah ke tepang deui ngelangkungan channel anu sami. Mang Lili Guntur anu mancan dama sejak amit mungkur. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.